Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qodaratin maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui sareng sim kuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda nyaeta baris nuluykeun hanca carita nu katunda. Dina judulning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan sarkum anu mana harita nuju diinterogasi atanapi ditanyaan ku Nyi Sawitri. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Kang Sarkum, ada nama gawat buruk braka abdi, sarta ulah aya anu disumput-sumput. Akang teh kunaon anu sabenerna? Teu kunaon Nyai. Kang Sarkum, ulah nganggap ka abdi bodoh. Pugu akang teh keur aya anu disumput-sumput tapi teu ngaku. Bener teu? Tanya Nyi Sawitri bari neuteup seukeut ka salakina. Ditanya kitu sajongjongan harita Sarkum kalangahulang. Sedengkeun hate galecok norweco ngomong sorangan. Nah mending kene buruk brak aing teh ayeuna. Atawa ulah kitu. Lamun aing terus terang yen ayeuna teh aing hayang balik deui ka Nyi Sarah. Geus pasti bakal riweuh. Tapi lamun henteu aing teu sanggup lamun kudu terus-terusan nyumputkeun ieu pasoalan. Kang Sarkum, gawat jawab. Kunaon geuning kalangahulang? Kang, sok buru caritakeun teu kudu asa-asa. Nah kunaon akang teh? Nyi Sawitri tumanya deui bari teu leupas neuteup ka salakina. Sedengkeun hate beuki panasaran hayang geura nyaho naon sababna pangna Sarkum salakina beda jeung biasana. Meunang pananya kitu Sarkum rumenghap narik napas jero. Nyai, ieu anu samrona mah. Ceuk Sarkum bari neuteup. Pikirna geus gilig rek nembrakeun eusi hatena. Nya naon Kang? Sok gawat caritakeun ngarah abdi ngarti. Kieu Nyai. We kamari akang teh balik ti kota sarta ngaliwat ka hareupeun Imah Nyi Sarah. Harita akang ningali di tepas Imah Nyi Sarah sakulawarga keur dariung-ngariung jeung barudak bangun anu gelumbira. Terusna kumaha Kang? Ieu Nyai, tapi omatnya ulah waka ambak. Nya terus kumaha? Nyi Sawitri hatena beuki panasaran.
Nyai, akang teh rek jujur sarta moal aya anu disumput-sumput. Nya terus terang akang teh kabita hayang bisa ngariung jeung anu jadi anak hirup saimah sarta teu papisahan. Cindekna mah akang teh hayang bisa deukeut jeung maranehna. Tah kitu Nyai anu karasa ku akang teh. Ceuk Sarkum mimiti nembrakeun eusi hatena sarta dibandungan ku bojona. Oh, jadi akang teh hayang bisa ngariung jeung barudak. Bener kitu. Kang Sarkum jawab anu jujur. Nah akang teh ngan saukur hayang bisa hirup ngariung jeung barudak kungkul atawa akang oge hayang bisa ngariung deui jeung popotongan si Sarah? Sok Kang jawab anu bener. Ceuk Nyi Sawitri menta jawaban anu jujur. Pano neuteub seukeut ka salakina. Ari hatena mimiti ngahayap panas. Ambek ka Sarkum salakina anu harita geus katingali galagatna hayang balik deui ka Nyi Sarah. Tapi rek pog asa-asa. Nyai bieu menta jawaban anu jujur ti akang. Tah ayeuna ku akang rek dijawab. Nya anu sabenerna mah akang boga niat hayang balik deui ka Nyi Sarah inung barudak. Tah kitu Nyai. Walon Sarkum nyaritana daria pisan. Sarta taya anu disumput-sumput. Nya barang menang jawaban kitu Nyi Sarah pugu bae ngajenghok kaget. Kang Sarkum, jadi akang teh yang balik deui ka si Sarah. Nya bener kitu Nyai. Terus ari abdi rek dikamanakeun Kang? Tanya Nyi Sawitri katara beungeutna nyiak beureum. Atena panas pating hareab. Nyai ceuk akang oge ulah waka ambak. Adena mah dengekeun heula caritaan akang. Tah kitu pamentah Kang teh. Ngeunah nyarita ulah waka ambek. Cing gunakeun akal teh Kang. Nah saha pi aweweunana anu moal ambek lamun ngadenge salakina boga niat hayang balik deui ka popotongan? Ya Kang Sarkum, nah eta caritaan teh geus dipikir heula atawa acan? Tanya Nyi Sawitri panonna molotot ka Sarkum. Untuk kekerot beungeutna geuneuk lir beusi atah meunang meuleum. Napasna ngahegak dadana turun naek. Nya komo we atuh Nyai. Caritaan anu bieu ditepikeun ku akang teh geus dipikiran kalayan asak. Lamun akang teh hayang balik deui ka Nyi Sarah sarta hayang ngariung jeung barudak cara baheula. Tapi sok sanajan kitu Nyai teu kudu hariwang. Sabab akang oge teu boga niat rek micun Nyai. Jadi Nyai angger pamajikan akang anu salilana dipicinta. Sarta akang oge janji moal ngamomorekeun ka Nyai. Dina hal ieu sakuat tanaga akang rek usaha sangkan bisa saadil-adilna tah kitu Nyai. Ceuk Sarkum nyaritana terang-terangan ka Nyi Sawitri bojona. Oh, jadi akang teh hayang nyandung? Nya Nyai kitu kahayang akang teh. Tapi dataya salahna lantaran akang teh kasebut saurang lalaki. Sarta ku ayeuna lamun nilih kana kayaan akang teh geus mampu. Pikeun ngahirupan Nyai jeung Nyi Sarah salaku pamajikan akang. Tah kulantaran kitu akang rek menta ridona ka Nyai. Sangkan Nyai mere idin ka akang anu hayang balik deui ka Nyi Sarah. Ceuk Sarkum nyaritana beuki daria. Sarta ku ayeuna geus teu asa-asa nembrakeun sakabeh anu aya dina jero hatena. Teu bisa Kang. Abdi nolak sarta moal ngidinan kana kahayang akang. Ieu Kang Sarkum, cing eling atuh akang teh. Ayeuna hirup akang bisa senang kawas kieu teu kurang nanaon eta sakabeh alatan akang kawin jeung abdi. Piraku poho? Lantaran lamun henteu can karuhan akang teh bakal jadi jelema beunghar. Samalah pangbeungharna di ieu lembur. Tapi ayeuna akang boga niat hayang balik deui ka popotongan. Cohagna mah hayang nyandung. Teu bisa Kang. Saeutik oge abdi teu bisa narima kana maksud akang. Teteh kurang ajar jadi salaki teh. Sakitu geus dibere kabeungharan jeung kangeunahan. Tapi masih kene boga niat hayang boga pamajikan dua. Nah naon atuh anu teu kacumponan ku kuring? Ceuk Nyi Sawitri nyaritana poporongos. Untuna kekerot panon molotot. Teu Nyai. Salaku pamajikan memang Nyai eueuh kakurangana. Samalah sakabeh kayang akang ku Nyai dicumponan. Sarta akang oge tangtu inget keneh. Lamun bisa hirup senang siga kieu teh.
alatan kawin jeung Nyai. Eta sakabeh ku akang di aku, sarta moal dileulengit. Tapi sanajan kitu rumasa akang teu bisa ngabobodokan hate sorangan. Lamun akang bener hayang balik deui ka Nyi Sarah, hayang bisa ngariung deui jeung barudak cara baheula. Tah kitu kahayang akang teh. Walon Sarkum ku harita pamadegana teu robah, sanajan ningali bojona Nyi Sawitri nyarekan ti popolotot, tapi saeutik oge teu ungut kalinduan tegedag kaanginan. Sarkum keukeuh nyarita hayang balik deui ka Nyi Sarah. Samalah sigana moal aya saurang jalma anu baris bisa ngarobah kana niatna. Terus lamun kuring tengidinan rek kumaha? Nah keukeuh akang tarek nyekal pamadegan anu sarupa kitu? Ampura Nyai, sigana dina hal ieu mah pamadegan akang teh geus moal bisa dirobah. Lantaran tadi geus disebutkeun, lamun akang teh teu bisa ngabobodokan hate sorangan. Lamun akang hayang balik deui ka Nyi Sarah pamajikan akang anu baheula. Lamun kitu jelas anjeun hayang nyerikeun kana hate kuring. Hampura Nyai, sabenerna akang teu boga maksud kitu. Kang Sarkum, ayeuna kuring hayang nanya sakali deui. Nah bener eta niat teh geus moal bisa dirobah deui? Tanya Nyi Sawitri panonna mureleng ka Sarkum bangun ijid. Kawasna moal Nyai. Lamun kuring keukeuh nolak rek kumaha? Nya lamun Nyai nolak, kapaksa urang papisah. Walon Sarkum nyaritana tandes tur daria. Tapi nah anjeun teu inget kana caritaan aki kuring? Anu baheula kungsi nyarita, naon anu geus dihijikeun ku si aki moal bisa dipisahkeun deui? Ingat akang oge kana caritaan si aki anu eta. Tapi da akang masa tadina teu hayang papisah. Lamun Nyai mere idin mah tangtu urang masih bisa hirup bebarengan. Tah kitu kahayang akang mah. Teu bisa. Keukeuh kuring teu bisa narima. Nya lamun keukeuh kitu kapaksa urang papisah. Heug urang papisah. Tapi anjeun kudu inget Sarkum. Kaputusan anu ku anjeun dijieun tangtu bakal goreng akibatna keur anjeun sakulawarga. Ceuk Nyi Sawitri jung nangtung tina diukna. Saterusna ngaleo sup ka kamar, brug panto ditutupkeun satarikna. Nempok itu Sarkum ukur bisa ngarenghap narik napas. Kocapkeun Nyi Sawitri anu harita aya di jero kamar. Terus lajag-lejeg leuleumpangan teu daek cicing, atena panas pating hareab asa diduruk. Ras inget ka Nyi Sarah nyeul atuh ambek ka ijidna nu geus aya di tadina ayeuna beuki pohara. Ieu kajadian sakabehna gara-gara si Sarah. Alatan eta manusa ayeuna pamadegan Kang Sarkum salaki aing jadi robah. Awas ya Sarah. Montong sambat ka niaya. Sia sakulawarga dipodaran ku aing. Samalah moal aya anu disesakeun. Pongan sia Sarah geus wani ngaganggu kana katengtreman aing. Daguan waktuna si laing sakabeh pasti bakal modar. Ceuk Nyi Sawitri ngomong sorangan. Bari terus lajag lejeg geret kana kacalomari ujug-ujug breh katingali rupa jeung tangtungan Nyi Sarah ngajak seuri. Urang ajar sia teh yang sorikeun ka aing. Ceuk Nyi Sawitri panon molotot huntu kekerot. Gap kana batere anu aya dina luhur meja. Teu asa-asa batere dibaledogkeun kana kaca. Hiuk, belawar, gebro. Borosot sapada harita kacalomari peupeus ancur. Belingna patalayah dina ubin. Nya barang ngadenge kitu Sarkum anu keur aya di luareun kamar pugu bae reuwas. Ae kawas kaca peupeus. Ceuk Sarkum jung nangtung gewat muruka kamar. Rurusuhan serog gahareupeun panto, tuluy disurungkeun tapi pageuh lantaran dikunci ti jero. Nyai, Nyai, naon anu peupeus Nyai? Tanya Sarkum gegeruan ka bojona anu aya di jero kamar. Sedengkeun jajantungna ratug deg-degan. Palaur Nyi Sawitri kunanaon da pugu bieu geus parearea omong. Nyai, buka pantona. Sarkum kegeruan deui tapi ku Nyi Sawitri teu ditembalan. Kayaan di jero kamar teu kadenge sorana naon. Estuning simpe jempe kawas eueuh jelmaan. Hae, nah teu kadenge sorana naon. Buah-buah pamajikan aing luluasan. Lamun bener kitu cilaka kayak kieu mah.
Sarkum hatena ngarasa hariwang, inggis bojona ngalakukeun pagawean anu matak nyilakakeun ka dirina. Nya terus atuh Sarkum gagedor kana panto. Nyai, Nyai, buka panto. Kunaon Nyai teh? Jawab akang Nyai. Ceuk Sarkum bari terus kegedor. Tapi angger ku Nyi Sawitri teu ditembalan. Aduh cilaka kayak kieu mah. Buah-buah pamajikan aing teh maehan maneh alatan pasoalan anu bieu. Beuh kudu kumaha lamun bener kitu? Ceuk Sarkum bari jeung geumpeur. Teu loba mikir harita keneh mundur ka tukang. Maksudna rek ngawahan. Teu asa-asa sarenteng jebrod. Panto kamar ditajong berai muka koncina nepi ka rujad. Sub Sarkum ka jero kamar breh katempo Nyi Sawitri bojona keur ngajanteng nangtung hareupeun lomari. Anu kacana geus paburantak. Ningali kitu pugu atuh Sarkum reuwas. Nanaonan Nyai? Dikumahakeun eta kaca nepi ka peupeus. Lamun Nyai ambek ka akang pek bae carekan akang. Tapi sok sanajan kitu keukeuh moal matak ngarobah kana pamadegan akang. Ceuk Sarkum bari neuteup ka bojona. Sarkum kurang ajar. Saanggeus yaku aing dibere kabeungharan jeung dibere kageunahan tetela geuning kieu balesan anu dibikeun ku sia. Walon Nyi Sawitri huntuna kekerot panon molotot ka salakina. Ceuk akang oge hampura Nyai. Teu bisa. Aing moal ngahampura ka manusa anu geus nyata hianat. Sia Sarkum, lamun teu kawin ka aing mah moal bisa hirup senang kawas ayeuna. Salilana sia bakal hirup malarat sangsara balangsak taya kaboga. Ceuk Nyi Sawitri beungeutna geuneuk lir beusi atah meunang meuleum. Nya, akang oge nyaho Nyai. Sareta rumasa lamun akang teu kawin jeung Nyai mah sigana moal ngalaman hirup kawas ayeuna. Sakali deui akang menta dihampura. Lantaran geus nganyerikeun ka Nyai saurang awewe anu geus kacida gede jasana kana kahirupan akang. Tak geuning sia ngaku lamun aing gede jasa. Nyatang tuwe atuh dina hal ieu mah. Akang oge moal ngaleuleungit. Tah kulantaran kitu, ayeuna sabar heula. Tiiskeun hate jeung pikir. Saterusna ieu pasoalan hayu urang badamikeun kalayan hade. Ceuk Sarkum nyaritana leuleuy. Nyoba-nyoba ngajak badami ka bojona. Badami naon anu rek dibadamikeun? Rek badami jeung ieu? Tembal Nyi Sawitri ret kana gelas anu aya dina luhur meja. Gap dicokot ukur sakilat gelas dibaledogkeun kana palebas Sarkum. Ningali kitu puguh Sarkum reuwas. Gentak luncat ka belah kencah hiuk. Beleuwer, gebro. Gelas peupeus keuna kana tembok belingna paburantak mancaura. Samalah aya anu keuna kana leungeunna Sarkum meuni nancep. Burial getih ngucur. Aduh, Sawitri, nanaonan ari maneh eling atawa henteu? Ceuk Sarkum bari nyengir leungeunna karasa peurih. Puas ya, rasakeun lalaki kurang ajar. Ceuk Nyi Sawitri nyerenge seuri. Geus kitu ret kana asbak anu dijieun tina kaca. Gap dicokot teu tatapasini beleuwer harita dibaledogkeun deui ka Sarkum. Hiuk, beleuwer. Jeleng Sarkum luncat. Gebro asbakeunna deui kana tembok. Nyapugu atuh belingna nepi ka mancaura patalayah dina ubin. Pating gurilap matak palaur katincak. Ningali kitu Sarkum reuwas lantaran bojona bener-bener ngamuk sarta ngaruksak kana paparabotan. Nyai Sawitri eureun, naha eueuh deui cara anu hade ieu teh? Anu bisa dibadamikeun? Geus eureun ulah ngaruksak kana paparabotan. Ceuk Sarkum bari melong ka bojona. Teu bisa nyarek sia Sarkum. Kajeun teuing aing rek ngaruksak paparabotan atawa naon bae. Lantaran sakabehna oge boga aing. Milik aing. Tong boro ukur paparabotan. Sanajan jeung imahna diancurkeun oge, moal matak jadi soal. Lantaran sakabehna milik aing. Walon Nyi Sawitri terus seuri nyikikik sorana estuning mata kukurayeun.
Panona burahay beureum molotot ka Sarkum mataksieun. Nyai, eling nyai, kalakuan teh beut siga anu kasurupan. Ceuk Sarkum bari neuteub ka bojona, anu harita terus ngadeuketan. Nya sanggeus aya hareupeun ukur sakolepat. Hiuk, jebet, jebet. Beungeut Sarkum ditampiling bulak-balik. Nya pugu atuh Sarkum ngagoak. Aduh! Sarkum ngagoak bari nyekelan pipina anu karasa nyeri jeung peureus. Tapak Ramonyi Sawitri ngagaralang beureum. Kok prasakeun sia lalaki kurang ajar? Aduh, kayak kieu mah pamajikan aing moal bisa diajak ngomong benar. Lantaran kalakuanna siga jelema anu teu eling. Ceuk Sarkum bari melong, teu loba deui ngomong harita keneh balicet berengbeng lumpat ti babaranting kaluar ti kamar. Montong lupa sia kurang ajar. Nyi Sawitri ngagorobok gancang udag sakedeung geus aya di luareun kamar. Breh katempo salakina keur lumpat muruk kana panto hareup. Ningali kitu Nyi Sawitri beuki ambek. Ret kana panto anu aya dina luhur meja. Nya teu asa-asa beleuwer harita keneh dibaledogkeun kana tonggong Sarkum. Hiuk, beleuwer, jebrot. Aduh! Sarkum ngagoak tonggong karasa nyeri. Gombrang teh koragrag kahandap. Caina bahe aur-auran ngabayabah masuhan ubin. Aduh, nyaan si Sawitri ngamuk. Ceuk Sarkum kolotrak muka panto. Brai muka saterus namah berengbeng lumpat di paparetot ninggalkeun imahna. Ditingalikeun ku bojona ti lawang panto. Kurang ajar sia dasar lalaki teu uyahan. Cor ka ditu sia lumpat sing jauh. Tapi sok sanajan kitu sia moal bisa leupas tina udagan aing. Awas ya Sarkum. Moal lila deui sia sakula warga baris modar. Ceuk Nyi Sawitri ngomong sorangan. Anon melong ka Sarkum anu geus beuki jauh. Anu akhirna mah teu kaciri ngiles paleba pengkolan. Sanggeus salakina eueuh masup Nyi Sawitri ka jero imah. Gebruk panto ditutupkeun sakalian dikunci ti jero. Holoyong leumpang sup ka jero kamar. Breh katempo kayaan di jero kamar acak-acakan. Anggel jeung guguling paburantak. Beling patalayah pating gurilap dina ubin. Leye ku Nyi Sawitri ditincakan kawasana teh. Geus sieuneuun kacugak. Geus kitu gek Nyi Sawitri diuk di sisi ranjang. Untuna kekerot beungeutna geuneuk dadareng hapranjug nahan amarah anu ngagolak dina jero dada. Ieu kajadian sakabena gara-gara si Sarah. Awas ya Sarah. Sia anu kudu modar pangheulana. Sabab sia anu geus ngancurkeun rumah tangga aing. Daguan Sarah waktuna moal lila deui. Kitu ceuk Nyi Sawitri ngomong sorangan. Ngancam ka Nyi Sarah anu dianggap geus ngancurkeun rumah tanggana. Sareta ngarebut Sarkum salakina anu dipika cinta. Kasugri para wargi, cag urang tunda heula Nyi Sawitri, tah ayeuna urang nyaritakeun deui Sarkum anu tadi teh keur ngabretek lumpat tingkahan bojona anu keur ngamuk, sareta sagala dibalangkeun. Sarkum harita terus ngabretek lumpat ngajugjug ka imah titin adina. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun bae geus nepi ka nu dituju. Kabeneran panto imah teh keur muka, nya teu kungsi uluk salam heula. Blu Sarkum asup ka jero, kasampak di tengah imah aya maana, si Ojay jeung Titin keur dariuk bari ngarobrol. Nya barang ningali Sarkum datang bari huru hahareho, tiluanana ngarasa reuas. Ujang kunaon hidap teh? Tanya maana bari neuteub ka anakna. Nya kitu deui si Ojay jeung Titin duanana ngarasa heran. Lantaran tara biasana Sarkum kawas kitu. Nya Kang. Nah kunaon Kang teh? Geuning siga anu geus lulumpatan. Ceuk Titin panona melong ka lanceukna. Ditanya kitu Sarkum acan ngawalon, kalah gek diuk sukuna ngalungsar. Ningali kitu sor si Ojay ngasongkeun cai kana gelas. Kang, mangga ngaleut heula. Ceuk si Ojay. Sarkum ngareret gap nampanan gelas.
Regot nginum teu lila geus beak sok gelas ditunda dina samak. Renghap narik napas. Aduh, ampun aing mah. Ceuk Sarkum bari ngusap kesang anu renung dina tarang. Ujang kunaon hidup teh? Jeung pok caritakeun ka emak. Tanya Ma Anah da puguh hariwang ka anakna. Ma, abdi teh geus pasea jeung Nyi Sawitri. Pasea jeung Nyi Sawitri nah aya pasoalan naon deui atuh Ujang? Tanya Ma Anah heran panu neuteub ka anakna. Nya Kang, nah naon pasoalan anu matak jadi pasea teh? Ceuk Titin milu nimbrung lantaran hayang nyaho kana pasoalana. Sedengkeun ari si Ojai mah jempe bae ngabandungan. Ieu anu jadi pasoalan mah. Barabat Sarkum nyaritakeun ngeunaan pasoalana jeung Nyi Sawitri anu matak jadi pasea. Sakabehna dicaritakeun kalayan bruk-brak terus terang lamun Sarkum boga niat hayang balik deui ka Nyi Sarah. Sabab hayang bisa ngariung sakulawarga. Ma Anah, Titin jeung si Ojai anu harita keur ngabandungan. Nya puguh bae atuh meuni ara lohok lantaran teu nyangka lamun Sarkum boga niat sarupa kitu. Jadi matak teu heran lamun Nyi Sawitri bojona rek ngamuk oge. Da puguh rek sahapi aweweunana anu bakal ridho dicandung. Sok sanajan biwirna nyebutkeun ridho jeung ikhlas, tapi ari hate leutik anu paling jero mah acan tangtu bisa kitu. Tah kitu pasoalanna teh. Kumaha lamun ceuk nurutkeun emak? Ceuk Sarkum saenggeus rengse cacarita. Meunang pananya kitu keur sajongjongan Ma Anah ngahuleng. Kitu deui Titin jeung si Ojai. Ma, kumaha nurutkeun ceuk emak? Lamun kuring hayang ngahiji deui jeung Nyi Sarah, sarta hayang bisa ngariung sakulawarga cara baheula. Tah lamun kitu naha salah ka hayang kuring teh atawa henteu? Tanya Sarkum bari neuteub ka indungna. Ma Anah rumenghap narik napas. Ari nurutkeun ceuk mama teu sapinuhna salah. Lamun hidup hayang balik deui ka popotongan sarta hayang bisa ngariung deui cara baheula. Lantaran sakabeh jalma oge tangtu sok boga kahayang. Tapi masalahna kahayang Ujang teh hayang nyandung. Anu tangtu eta teh bakal nganyerikeun kana hate Nyi Sawitri, pamajikan Ujang. Jadi hadena mah batalkeun eta niat teh. Lantaran jelas teu matak pihadeun. Sajabati kitu Nyi Sarah oge cantang tu daek dibalikan deui ku hedap. Bu ayeuna mah manehna teh geus boga calon pisalakieun. Da geuning ayeuna emak oge geus ngadenge Ujang. Kana bejana lamun Nyi Sarah cenah deukeut jeung Jang Oding. Jadi acan tangtu manehna oge daek narima ka hedap. Ceuk Ma Anah nyaritana daria pisan. Nya kulantaran eta mah kuring teh hayang balik deui ka Nyi Sarah. Sabab ayeuna manehna deukeut jeung si Oding. Hate leutik kuring teu ridho mah lamun Nyi Sarah ngahiji jeung si Oding. Komo deui barudak anu dua Jang Panji jeung Nyi Sari katingalina geus deukeut jeung manehna. Ari ka kuring anu jadi bapana. Teu bisa kitu. Samalah barudak siga anu ngajarauhan. Teu kitu eta mangan ukur parasaan Ujang we meureun. Da anu sabenerna mah barudak oge tangtu hayang deukeut jeung hidap teh. Ngan bae meureun asa kagok ku Nyi Sawitri pamajikan Ujang. Jadi ceuk mama geus ulah ngaruksak rumah tangga sorangan. Anu geus jelas sakitu lilana. Apa Nyi Sawitri oge sakitu bageur. Nya atur bela ka hidap. Nya kitu deui ka emak jeung ka Titin. Jadi naon deui kakuranganna? Ieu geura Ujang. Jadi jalma teh ulah sok sarakah. Baheula dibere pamajikan sahade Nyi Sarah. Tapi ku hidap dinyerikeun. Tah ayeuna boga deui pamajikan Nyi Sawitri. Ceuk mamah taya cawadeunana manehna oge. Tapi ku hidap rek dicandung. Teu mama teu satuju lamun Ujang boga niat kitu. Ceuk Ma Anah nyaritana tandas teu nya tujuan kana niat anakna. Anu hayang boga pamajikan dua lantaran tangtu bakal nganyerikeun ka salah saurangna. Tapi kumaha mak? Lamun abdi ayeuna inget wae ka Nyi Sarah. Nya terus terang abdi teh teu bisa ngabohongan kana hate sorangan. Abdi ngarasa kaduhung baheula geus nyurahkeun manehna. Nya Ujang.
Da kaduhung mah tarati heula. Samalah ti baheula oge apan geus dipepelingan ku emak. Tapi hidupna we anu bedegong. Tak ku ayeuna mah sanajan hidup ngarasa kaduhung oge. Geus moal aya gunana. Ngeunaan Nyi Sara nu ayeuna deukeut jeung Jang Oding, hadena mah ikhlaskeun. Samalah doakeun sangkan hirupna panggih jeung kabagjaan. Maanah mere pepeling ka anakna. Sangkan ngaikhlaskeun Nyi Sarah, lamun pareng kahareup dina hiji waktu bisa kauntun tipung ka tambang beas. Ngawangun rumah tangga jeung Oding sobat Sarkum baheula. Ngadenge caritan kitu Sarkum harita teu nembal. Tapi kalah terus ngahruk hatena ngarasa sedih. Ujang, geus ulah sedih. Adena mah tenangkeun pikiran. Ngarah tentrem sangkan ke bisa mikir. Saterusna tepungan deui pamajikan Ujang Nyi Sawitri. Terus ajak badami pikeun ngarengsekeun ieu pasoalan. Nya mak. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.